Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi allati la tastati'ul khalaiqu lima hasra. Wa astaziduhu min fadlihi dunyan wa ukhra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bihi minal masjidil harami asra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala an-nabiyyu Muhammad kullun nasi yaumal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum syubba'un la atsha wa la ju'a lahum. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu halaladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para kiai, para sepuh, para pinesepuh, tokoh masyarakat saumumna, kiai-kiai nu haladir wengi ieu. Wabil khusus kasepuhan kampung setempat. Oge khususil khusus al-mukarram kakanda Kiai Haji Burhanuddin anu ti Pandeglang. Nuku kaula dipika hormat tur dimuliakeun, urang daroakeun mugia para kiai, para guru-guru urang sing para ranjang umur anu bararokah, aparatur pejabat pemerintah setempat, wabil khusus Bapak Kepala Desa, anggota DPRD Kabupaten Serang, beserta para pejabat anu sanesna. Kujisim kuring dipika hormat urang daroakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap sampai kanu luhur sing marareunang taufik hidayah ti Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pamuda sadesa Sukaratu sadayana ku Allah sing disarolehkeun. Teu cukup ku amin bae kudu ku ibadah. Sanajan ngageduk bege amin tilok salat tilok ngaji mah pajuheun jurig. Tapi sanajan barejeng kitu ieu pemuda sing disarolehkeun ku Allah. Eta amin deui bae ka ditu namanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada 4 bulan yang Allah muliakan. Minha arba'atun hurum, 4 bulan anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu tilu mah ngahiji, nu hiji mah misah.
Yang pertama bulan Dzulqa'dah anu biasa disebut ku urang Sukaratu mah bulan Hapit. Anu kaduana bulan Dzulhijjah anu biasa disebut ku urang dieu mah bulan haji. Anu katilu bulan Muharram anu biasa disebut ku urang Sukaratu mah bulan silih haji. Nu kaopat bulan Rajab. Kadang-kadang umat Islam karena bulan sorangan bete nyaho. Lamun karena bulan Masehi mah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli apal. Komo karyawan jeung pegawai negeri mah garablek gaji ieu. Tapi karena bulan sorangan deh, bulan Islam boro-boro. Para hadirin wal hadirat, kadang-kadang bangga lamun lahirna di Jengaran, lamun lahirna Januari aranan Januri, lamun lahirna Februari si Febri, mun Maret Maria Mercedes, ari banget potongan kurung Dedes, mun April Aprilianti, Mei Meianti, November Novianti, pas Desember Desember Kunti lag-lag taku dia. Kenapa umat Islam teu bangga ku ngaran Islam sorangan? Maka wajar kalau ulama Mesir menyatakan limadza yata'akhkharul muslimun, kenapa umat Islam selalu terbelakangkan, selalu kapanderian baik? Jawabannya satu, dikarenakan umat Islam sorangan geus teu ngaindahkeun ajaran-ajaran Islam, geus teu make akhlak-akhlak Islam, geus embung diatur ku Islam, geus teu bangga cicing dina agama Islam. Aya urang Islam diarana Muhammad Sawal, Sugan, Siti Sawaliyah, jarang aya mah aya. Banggana urang teh ku ngaran-ngaran batur. Maka diantarana bulan yang dimuliakan oleh Allah teh bulan Rajab. Rajab eta fadilahna cek ulama litathiril badan, kanggo ngabersihkeun anggota badan urang, dimulai ujung rambut sampai ujung kaki urang bersihkeun di bulan Rajab. Tina kalakuan-kalakuan teu balalener, leungeun urang, suku urang, mata urang, sungut urang, celi urang, sebab celi, mata, suku, leungeun jaga di akhirat bakal menta pertanggungjawaban ka urang masing-masing. Cek mata dikamanakeun hak aing, lain didelekeun kana Quran, lain didelekeun kana sifat 20, lain didelekeun kana berjanji, lain didelekeun kana rukun wudu, kalah didelekeun kana TV, tontonan, HP, IG dan lain sebagainya. Mana cek mata hak aing? Aing teh hakna kudu nama neuleuh kana Quran. Bakal nagih, terpercaya modar dia teh heula. Bisi imah urang dia terpercaya. Taya ditagih jaga di akhirat. Masya Allah. Cek mata makana dina bulan Rajab iya bersihkeun atuh kalakuan-kalakuan urang nu teu balalener. Kunaon anggota badan kudu dibersihkeun di bulan Rajab? Kadituna jeung yang harepan bulan Sya'ban alias bulan Ruah. Cek ulama fadilahna litathiril qalbi, kanggo ngabersihkeun hate urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan Sya'ban? Sebab kadituna jeung yang harepan bulan suci Ramadan. Fadilahna suci Ramadan, bulan suci Ramadan ialah litathirir ruh, pikeun ngabersihkeun ruh urang ka Allah. Kumaha ruhna rek bersih atuh mun hatena goreng keneh. Sedangkan hate raisul jawarih wa amiruha, sedangkan hate jenderalna, pimpinanana seluruh anggota badan. Bener pimpinanana rakyatna bakal beres, teu bener pimpinanana rakyatna bakal acak-acakan. Iyalah hate, bener hatena kalakuan jasadna bakal bener. Sungutna moal ngomongkeun batur bae mun hatena endah mah, sebab raisul jawarih wa amiruha da pimpinan atuh. Lamun urang eta hatena endah, sukuna dilempangkeun kanu endah,
sungutna moal loba ngomongkeun batur, matana teu dideleukeun kanu teu bener, ieulah maka kudu dibersihkeun. Titah ngajaga hate, kumaha hate rek bersih atuh mun kalakuan anggota badana masih gor talengan ya bulengan kokod cek bahasa Inggris nama Ustad Faridnya kokod eta bahasa Inggris cikeusal eta ya lengan coba lengan urang ya lengan bo pak punten loba nyekel tasbih ta loba nyekel HP atau jajal lujur urang dia ya sungut urang loba maca istighfar tah loba ngomongkeun batur munasabah siara rombeheun teu jager-jager mata urang loba nempo Quran apa loba nempo TV jeung HP munasabah bureng terahum teu jager-jager ya suku urang teh ibu-ibu ya suku urang loba lempang ka majelis taklim tah loba lempang ka sawah munasabah leluncangeun takwari mah dirobah ku urang seetik-seetik di bulan Rajab. Bahkan bulan Rajab punya keistimewaan jelema puasa sapoe tanggal hiji bulan Rajab dihampura dosa ku Allah 3 tahunan. Teu cukup ku amin kudu ku puasa. Amin puasa mah henteu enak ieu mengadengna geus. Puasa tanggal 2 dihampura dosa ku Allah 2 tahunan untung. Nu puasa untung ya. Puasa tanggal 3 dihampura dosa ku Allah 3 tahunan 1 tahunan. Masya Allah 3 hari berbanding 6 tahun para hadirin. Masya Allah ilah bulan Rajab. Nek nanya kula eta kamari keur tanggal hiji para ruasa nu puasa ibu-ibu ngacung bohong dia kawin deui salakina ih kot kararieu deui tarurun kunaon teu para ruasa ku ngaredul-redul teuing. Masya Allah ibu-ibu mau ditanya rarajin insya Allah ai bapak-bapak mau nanya aing teu hayang kaciri banget ngedul mau lagi potongan cek aing aja ya deui budak Sukaratu geus kasohor Sukaratu dilawan bau laju bae pan masyarakat menjawab coba dak tanya eta kiai cenah ngomong nitahan puasa bae ka urang mahena puasa tante ih tolol atulah nanyan ka kiai lain cenah bisi nitahan bae ka urang cenah ari manehna puasa henteu nu kitu ngaranna kiai Oktober Februari mawa obor dicak tai ih tolol sia maka mana bae tah hirup Oktober Februari mawa obor dincak rugi nangan sakali jajal jelema teu mawa obor teu mawa baterai urang ku ari lempang mawa baterai peliye be dincak nu biye nah anak ini biye barang disurot srot waduh tokai sabaraha kali rugina sakali langsung dikumbah jajal teu mawa baterai peliye be popoekan nah ini biayanya aruh aing pan hate mah penasaran cek hate leungeun ulah ngajedog be dia coba gerak comot anak suku dicomot ku leungeun sat sabaraha kali tarugi 2 dikieu-kieu be ku leungeun nah ieu nya waro aing cek hate irung pandia nu boga ambuan kulantaran dar salesma dikit ngok menempel barangkali tarugi 3 akhirna susar sasar neangan cai neku kumbah ai jeger be nabrak pager imah mitoha ngajengkang mena misalah leungeunna ge barangkali tarugi makana moal mahi jalma bodoh jeung jalma pinter mah euy puasanya isukannya aya keneh waktu kuari kadak tanggal 22 dulu tilu Guari 22 aya keneh ta waktu 8 poe deui para ruas tegas leungeun urang lobakeun maca tas sungut urang lobakeun maca bahkan aya istighfar khusus di bulan Rajab
sahabai jalmana dawam istighbar nu iya di bulan Rajab 70 kali dibacana, maka senena neraka moal nerak meuleum awak manehna. Lamun ieu geus nyaho kula ngaranna ngingetan, lamun ibu jeung bapak teu acan terang kula ngabejaan. Baca ku para pemuda, baca ku para pemudi, baca ku bapak, baca ku ibu, turutan kuring. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Apal di dieu mah nganclok beka dinya tangke odah aya naon cenah anah ari kumaneh cenah apal tadi cenah kiai teh maca doa istighfar bulan Rajab teh nyawa aing poho deui pokona mah ujungna aya be cenah eta. Coba kula hayang ngadenge hayo Allahumma terus wajburni warpani terus sakalian atahiyat be dia sakalian terus behewaeun sakali deui Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Tah eta lobakeun maca istighfar nu tadi sapoe-sapeting 70 kal. Ieu sungut teh geus ulah sok loba ngomongkeun bat. Makana ibu ditita make masker. Eureun ngarumpina. Ya kebiasaan ibu-ibu meuli uyah ka warung manggih layan kuat 2 jam meuli uyah bae ge stop kuare mah ngomongkeun batur set Masya Allah bu pak punten eta ngomongkeun batur dosa anu pohara gedena teu karasa ku urang bener matak mun aya tatangga ngomongkeun anah anon cenah odah ai dia geus kadang berita si Itoh aya si Itoh di dia ai teh odah aya teh Ana sagala ai teh Icot si Mimin ge aya ai teh Nining nya adina si Neneng teh boga teteh pan si Nunung eta teh Ijah aya teh Ijah ari Bimae komplit amat urang dia Mang Jasman aya di dia ai Mang Jasrip kamong sagala nggak ada ya nges ulah loba ngomongkeun bat nah mending ulang lobakeun maca astagfirullah rabbal astagfirullah. Cek Habib Abdullah Al-Haddad dina kitab Risalah Muawanah dangukeun ku ibu jeung ku bapak di akhir zaman aya 2 kalimah nu bakal ngamanfaatan ka awak urang selain Quran. Naon nu kahiji? 1 kasratul istighfar lobakeun maca nu kadua kasratus sholawat lobakeun maca salawat. Nggak supaya tahu diri mah udah loba-loba teh urang maca Quran japa gejeut huntu geus lelol banget geus kariput mantap kalamun geus kolot ulah sok gedelag imadang dan kota yang medok sanajan bedak mahal ge teh kariput mah kariput bae lain bedak teu manjur tapi kulit anda sudah tidak bersahabat dengan bedak di kandelan bedakna doang oncom supaan bu lobakeun maca osok ieu urang sukara tuh maca istighfar osok keur moe pare dikoreh ku kotok aya kakarak daek maca istighfar wati baledog bae kotok jeprot bangsat dia kotok dia ku degel-degel teuing dia kotok astagfirullahaladzim dia kotok aya maca istighfar keur moe pare pake nyarekanan kotok wayana ya bu urang mah geus loba dosa malulu benar
Nah ya sungut orang lobakan maca maca salau ulah dipakai ngomongkeun bat. Pan pernah Siti Saodah Bu. Siti Saodah itu istrinya Rasulullah, ada yang bernama Siti Saodah. Eta Siti Saodah teh ya Bu rek ondangan Rasul kaleresan nuju aya di bumi Siti Saodah. Siti Saodah izin ka Kangjeng Rasul, punten Rasul abdi bade ondangan. Diizinan teu ku anjeun, lamun anjeun ngizinan abdi rek ondangan. Cek Rasulullah, lamun anjeun rek ondangan Saodah ti imah keneh kuari kudu ngaheum-heum cai dina sungut anjeun. Atuh Siti Saodah nurut jaka Kanjeng Rasul jeung ka suami ieu. Kieu be Siti Saodah Bu ondangan. Sabab dipiwarang Kangjeng Rasul. Datang ka nu hajat Siti Saodah. Sabab dipiwarang Kangjeng nurut. Barang datang ka nu hajat. Pan eta di nu hajat mah jelema nu kumaha macem aya. Eta Siti Saodah ningali aya awe jangkung hideung kuru jangkung pakai baju berem panduang kompor kahuruan gebos di kejauhan maka deleuna. Masya Allah eta Siti Saodah gumeretes dina hatena. Cek Siti Saodah eta jelema kumaha mantes maneh dina hate Siti Saodah dina hat atos be uwi Siti Saodah. Rasul masih kena aya calik, masih kena aya di bumi nuju calik di kursi. Cek Rasulullah atos Saodah undangan anak atos Rasul. Cek Rasulullah Saodah utahkeun cai tadi dina sungut anjeun. Diutahkeun ku Siti Saodah ai gejloh teh getih campur nanah anu hanyir. Ngaranjuk Siti Saodah kaget. Rasul pan ieu jadi robah tadina cai kuari jadi roba getih campur nana anu hanyir. Cek Rasulullah anjeun tadi dinu hajat ngomongkeun batur Saodah. Cek Siti Saodah kumaha abdi rek ngomongkeun nana Rasul sebab mulut abdi dipiwarang ngaheum-heum cai ku anjeun. Heeh sungut sia teu ngomongkeun tapi hate sia gumeretes. Kakarak hate gumeretes ngomongkeun batur model kitu siksaanana. Komo urang unggal poe ngomongkeun bet. Mata pakai masker eureun tas yang ngomongkeun batur geus. Ieu lah urang. Hendak iraha mikir ibadah geus karolot atuh ieu urang teh. Bakal balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kula pernah ditanya oleh salah satu pejabat pemerintah pada DPR. Kumaha tak jawab nanya manehna. Pak Kiai, kapan berhenti Covid di negara kita? Cek aing atuh teu nyaho aing ge. Dulur lain tak corona. Kapan Pak Kiai berhentinya corona di negara kita tercinta Republik Indonesia ini? Cekula kalau ini corona pengen cepat mabur di negara yang kita cintai, bagaimana masyarakatnya? Mun masyarakatnya tobat ke Allah, benar ngajalankan agama, akur jeung tatangga, akur jeung duduluran, tilok siling omongkeun, tilok siling gorengkeun, maka corona bakal lempang di negara urang. Si masjid, si pengajian, kapan mau tobat? Lamun tobat, corona mabur. Kumaha masyarakat? Aya kitu kiai corona, atuh aya aja makhluk Allah. Kadeuleu atuh teu nyawa aing ge. Nah, hayang salamet tina corona. Pan aya sasalawatanana. Mun bisa turutan, mun teu bisa cicing bae dengekeun. Ngan ke terakhir keturutan. Pasti bararisa insyaallah. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Dengekeun heulan bisa moal ka dituna. Behewaeun. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina bibarakati sholawatina salimna min korona.
bi barakati sholawatina salimna min corona. Apal angin nyaho lah pasti mau apal cing apalkan tak budak laletik beri salawatan memang maghrib deh ya. Hai bareng sholli wa salim ala nabi sayyidina bi barakati sholawatina salimna min bi barakati sholawatina salimna min. Mantak lamun ditanya ku salakina mah tadi sanu ceramah duaan ti Pandeglang kabeh hiji Ki Jamaluddin dua Ki Burhan Ki Jamal nerang kenaon salawat corona apal teu nyaho jak poho deui aing ge cenah apal teu cing bu pak geus naranya bengke anu apal ya bersihkeun ku ari suku urang leungeun urang sabab jaga bakal minta pertanggungjawaban di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Talamun geus dilakukan kalakuan anggota badana bersih leungeunna hade tah sukuna hade terus matana didelekeun kana Al-Qur'an nya punya tah insyaallah hatena bakal sebab adz-dzahir yadullu alal batin. Zahir teh nuduhkeun kana eusi lamun zahirna bagus insyaallah biasana eusina sok bag nah kitu tah ieu mantak lamun geus zahir bersih hate urang tinggal dibersihan ku urang atuh sebab hate eta ngabogaan panyakit lamun urang gering zahir mah langsung ka dokter rieut hulu ka dokter mame ka dokter rieut hulu nu luhur nginum paramek lieur hulu nu handap mek Masya Allah ari rieut hulu mah langsung ka dokter paru-paru ka dokter jantung ka dokter kencing manis ka dokter laju emah ka dokter eta keur zahir sae kiai sae nyareat dipiwarang ku agama ibadah hukumna tapi ai gering hate kunaon tilok diubaran Masya Allah lamun dohir mah gering langsung dokter urang Sukaratu tos asar dipariksa ke dokter geus kolot ibu-ibu Assalamualaikum waalaikumsalam ibu cek dokter dari mana ibu Sukaratu dok oh tetangga Pak Lurah dulur misa nama dia mah kalau ke DPR tuh oh itu mah adi beuteng gitu Ibu kenapa? Atau ini dok hulu lalanjung aja. Maklum lah ulang Sukaratu iyalah maklum lah. Ulang Sukaratu atuh. Hulu lalanjung aja ini penglihatan diriakan dok ini. Ini alam dunia ngubeng dok muter ini. Ini maaf aja dok ini kelihatannya ini hulu dok terpenyon sama ibu mah dok ini. Oh iya cek dokter. Ibu udah berapa hari begini? 3 poe dok. Oh iya terus ibu apalagi yang dirasa atau ini dok letah nggak punya rasaan kemarin juga ngakan uyah cenah ararasin ngakan cabe lalada ngakan gula araramis ngakan tai ceuli pahit atau nekan ku dia tai ceuli dirasaan jatai ceuli pasti pahit lamun amis mun teu dirumung sireum oh iya terus ibu apalagi yang dirasa ini dok badan laleus aja kemarin juga waktu ngising tuur nilep atau pira aku keur ngising burung teu nilep tuurna pira aku burung nangtung ngisingna atuh kabeh ge nilep lah oh iya dipariksa ke dokter cek dokter ibu terjangkit penyakit darah tinggi waduh ari kitu dok getih aya nu jangkung mulai sekarang ibu jangan suka makan sama kambing nu edan leupas atuh ibu mah jatilok nyatu jeung embe talamun dohir maku urang diubaran para hadirin wal hadirat langsung ke dokter tapi ketika penyakit batin hate nu gering aduh tilok dia lubaran cuek-cuek baik penyakit hate teh aya 9
cek ulama ahli tasawuf. Pak, ingatkan ku bapak ya, iya penyakit hati aya sembil, hiji hasud, dua suudon, tilu ujub, opat ria, lima takabur, genep jahil bodoh, tujuh bukhel pelit, delapan kaslan, sembilan aing poh deui. Toma ialah penyakit hati anu bakal ngaruksak karena kalakuan anggota dohir urang. Pertama hasud. Tah iya kumaha eta hasud, ibu-ibu bapak-bapak? Hasud eta teu kaop manggih batur meunang kanikmatan, laju bae biwirna nyengsol sabelah. Tatangga nu meuli termos, teteh nu ngagolak, batu godoplokan. Tatangga kebeli motor, ibu salesma. Tatangga kebeli mobil, batuk. Tatangga iman 2 tingkat asup rumah sakit, ditong ku anakna, emak cenah mendingan kumaha tetangga urang teh kebeli mobil cenah 2 hak bae teh mah modar. Imah teh kajian, mobil teh kabeli tungtungna mod. Sanu untung kiai jeung budak santri lumayan bisnis kuli baris. Da santri kuari mah kitu. Ngadenge menu paeh, kiaina mah can datang, can lempang di makene. Santrina mah geus datang ka lembur nu paeh teh. Pot barber nyolatkeun, amprekan beres nyolatkeun, manggi aki-aki keur batuk. Jaya calon hiji tereh ieu. Kuat dicirian batur, asana moal lewati 3 poe cenah la ilaha illallah. Talolol jasa. Iyalah hasud. Pican penyakit hasud, bapak-bapak ibu-ibu. Tah iya penyakit hat. Warung ieu rame, warung itu rehe, teluh ting seleber. Rabbana Karim. Iyalah hate. Susah apa hate mah. Mentak tetekeun ku urang atuh. Ya, hate urang teh tidak bener-bener atuh taqarrub ka Gusti Allah. Ialah penyakit hasud. Wal hasud la yahsulul maksud. Jalma tukang hasud kapapada kata tangga kabaraya kadulur moal kudu hasil maksudna. Naudzubillahi min. Moga-moga berkarajaban urang piceun penyakit hasud. Amin. Amin. 2 penyakit hate tea Bu Pak, suudon, goreng sangka, nu ngeunah ge goreng sangu, goreng kejo, goreng sangka mah henteungeun. Pican penyakit eta teh ieu loba lamun dicaritakeun ku kuring moal anggeus 2 poe, ieu mah ringkeus bae cukup kuring nyaritakeun 4. Nu katilu penyakit hate teh ujub. Naon ujub? Agul ku ibadah sorangan. Teh mah panenge kula ngaji Quran bae na unggal poe. Atuh aing unggal poe lah emangna dia. Aing mah mun teu maca Quran biasa poe nirisan langsung. La ilaha illallah. Huy. Aya di dieu nu kitu eta. Ulah eta ujub agul ku ibadah sorangan. Teh pangdenge kula teh mah maca shalawat bae itu iyalah aing mah tos salat 1000, salat asar 1000, salat duhur 1000, aing mah tos salat tos subuh aing mah 1000, aing mah terus-terusan maca shalawat bae aing mah soal lamun teu maca shalawat eta sapoe 1000 langsung nyeri huntu. Masyaallah. Iyalah jelema ujub tah. Iyalah penyakit hate. Kunaon tilok diubaran? Coba sekali-kali ieu curug bentikeun banget urang ulah banget batur banu ditunjuk ngaca kunaon wak coba da geus kolot ulah doang banyak wak hirup sebab urang bakal nah geus kembali ka Gusti Allah madulur hadirin wal hadirat. Masyaallah eueuhna naonan atuh jasad urang teh bangke ngaranna bener nya mun camat paeh bangke camat, DPR paeh bangke DPR, lurah paeh bangke lurah, sanajan kiai paeh bangke kiai. Bener potongan kadaharan ieu mah apel, ieu mah jeruk, ieu mah cau diuapkeun ku urang kana sungut ngahijina beuteung naon ngaranna tokay.
Di luar mah beda kan, ieu mah apel, ieu mah jer, itu mah melon, ieu mah ketan, ieu mah sangu biasa, itu mah daging, ieu mah lauk. Beda kan di luar mah. Itu kayak gitu, ieu mah aparat, ieu mah pejabat, ieu mah DPR, ieu mah lurah, ieu mah polisi, ieu mah abri, ieu mah kiai, itu mah pegawai. Tapi ketika geus maot naon ngaranna? Bangke, eta ge kitu. Sugan ieu di jero beuteung pasini daun dangdeur jeung sardencis. Cek sardencis, woi daun dangdeur minggir dia ka ditu. Aing mati Jakarta dipres make kaleng. Dia mati Sukaratu ti ruyuk ti nu bala dia mah. Cek sardencis sugan pasini dia ribut beuteung henteu. Cek daun dangdeur teu bisa kitu cis. Lamun dia busiat aing tai cenah. Tak gitu, mantap ono diagulkeun jelema ilmu, harta, banda, jabatan titipan ti Gusti. Makana teu meunang ujub, ulah takab. Ih penyakit hati atuh geus ujub teh takabur, takabur eta nganggap kecil kanu sejen, asa aing pang-pangna, asa aing panggagahna, asa aing panghebatna, asa aing pangpinterna, asa aing pangpejabatna, asa aing pangbeungharna. Ieu lah penyakit hati. Nah, lamun ku kula dicaritakeun kabeh moal anggeus 2 poe. Kula caritakeun eta teh panyakitna jeung obatna. Hayang diubaran eta hate hayang. Euy, hayang ubarna hate hayang. Nah, wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batunil khala wa qiyamul laili wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihinal fudala. Ngenahan teu inget bareto ke rumah santren ngadapang main apa lupuhnya Kiai Burhan orang yang kanjut maka jempet. Wadawa uqalbin khamsatun ari ubarna hate aya lim. Lamun hate keur gundah, hate keur pusing, cek budak kuari mah hate keur galau, ulah nyeun status tolol. Haram jadah sia. Iyalah jelema kuari rumah tangga hewa ka salaki ngaduna status kanyahoan ku tatangga, hewa ka pamajikan salaki nanyeun status. Apa untungnya membikin status? Teu boga beas nyeun status. Atuh kalau dia teu boga beas ngadu ka status usaha tolol. Haram jadah doang. Iyalah jelema kuari nyinggung tatangga na status. Apa manfaatnya? Apakah aya manfaat? Mikir apa teboga pangeran ngadu ke Gusti Allah ulah jeung status apa manfaatnya? Naon si ibu cari cing haram jadah doang sia. Emang ibiangna ieu kuari ieu. Coba pikir make otak Sukaratu ulah make dengkul. Apa manfaatnya bikin status? Di antarana hadirin salah satu setengahna bagus dah hiji jalma mukmin ninggalkeun kalakuan nu teu berfaedah. Kitu cek agama cek keterangan Rasul. Ieu mah kalanyan status, hendak nyeun status mah gambar kokolor salaki benu bolong. Ulah ieu mah nganyok-nyok nyinggung salakina status rumah tangga urang dibeja-bejakeun ka batur ai kuat keneh teleg ku sia rumah tangga teu kuat musawarahkeun kunaon. Ieu jelema kuari doang nu teu boga kaimanan akibat jauh di ahli ilmu. Iya jelema kuari di mana-mana kos kitu Bu Pak kuring selalu kieu nyampaikan selalu kieu apa yang bermanfaat sih. Kan urang teh umat Islam boga guru, boga majelis taklim, ada masjid. Kucap kicep ko kasih muduang bangkong kagaru yun haram jadah doang. Tah kuari mah mun status geus bae. Leho bang ngaraca ka dieu. Nyen status ieu. Ieu mah
Komata ibu-ibu boga grup WA kuatarutung kayak jong ablesan WA kling deh Robbana karim neuk naon eta medsos benerna 40% bohongna 60%. Neule anu ngagogoreng hate tungtungna belum tentu berita itu benar. Betul, cenah katanya nah ya wayahna atuh urang ya dengan Isra Mi'raj hayo geura korek geura bersihan hate urang ubarna hate aya 5 hiji kudu daek macakur. Nah mun keur pusing ya Bu ya Bu Pak keur pusing geus bae. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Pusing salaki kawin deui teuing teh salaki teh kawin deui berarti salaki teh eta kasep loba bogoheun. Lamun salaki kawin deui eta bikang tapa salaki nu sarakah. Cek saha lalaki nu sarakah pan lalaki diwenangkeun ku agama opat kunaon teh yang sorangan bae berarti nu sarakah eta bik lain lalak akur bapak-bapak satuju cocok ibu-ibu itolol geus lobakeun macakur cek ibu-ibu kiai kula mah rumah sajalma bod bareto teu masang teu sakola madras ku kolot ti tangangon doang kurang sukarat atuh jatang aku teu bisa jadi kiai maca Quran. Lamun ibu teu bisa maca Quran polototan bae Quran deuleupkeun we kieu kebetkeun kieu cek anakna mak meuni rajin ku ari mah bareng ada ceramah ki Jamal omong dia mak kuat maca Quran bae masyaallah mak pan batur lamun maca Quran tadarus teh sok kadenge sawarana pan mama teu kadenge aing mana hate waduh horeng teu begung maca geus lobakeun maca Quran. Lamun paham makna maknana bari dipikir-pikir maknana kitu supaya tambah kenceng keimanan ka Allah. Ailes teh urang mah jalma bodoh sebab Quran mah keterang teu nyahokana maknana ge eta geus meunang pahal. Duang tadi takori sakitu ngeunaheuna wadduha wal laili idza saja ulah bepiluan rodiah kumaneh mah teu belajar aya teh rodiah di dia ulah anahnya eta mah nu geus ngaji qiraat sab'ah urang mah biasa wadduha awas ya kumaha cenah kiai jate teh mah bodoh heuh jeung urang mah geus kolot pan huntu kurang beres sarroy yaro sayor rayoh geus lamun teu bisa maca Quran polototan bae kur naon meunang ganjaran kiai an-nadru ilal Quran ibadah nempok kana Quran hukumna ibadah ta eta bu geus lobakeun maca Qur. Nah hiji ta anak urang tidak bisa maca Quran mah harese bu Masya Allah ieu kuari jarang jelema nu bari bisa maca Quran bahasa Inggris hebat bahasa Jerman pinter komputer ngolotok tapi Quran teu begug kita maca Yasin bedi baca mainna yes udah Yasin kuat yes macana Tosin tos man. Ibu boleh bangga anak pinter bahasa Inggris anak pinter bahasa Jerman tapi ibu kudu ceurik keluar cai mata getih lamun anak tebegug maca Qur. Ketika Rasul Isra Mi'raj Rasul papanggih jeung 17 papanggihan di antarana aya hiji lalaki jeung awe disiksa ku Allah terus asupkeun kana neraka sukuna misah polona acak-acakan kanjutna kemana moa liang taina misah pejitna olel-olelan letahna misah matana misah can datang ka neraka ajur ngahiji deui ajur deui ngahiji deui ajur deui Rasul sampai nangis man haula'i ya Jibril siapa itu golongan Jibril yang disiksa oleh Allah begitu pedih haula'i min ummatika ya Muhammad eta golongan teh umat anjeun Muhammad saha jalma di alam dunia pagawean kolot ngabodokeun anak-anak teu belajar ilmu agama disabodokeun
iya dibonceng kula lakina motor indung bapana sabodo bae eta careuh paneta teh iya para hadirin wal hadirat nu mawi pan Bu masya Allah iyalah penting indung bapak Bu ibu lamun maot hoyong dibacakan Quran jacala lager ngomong nama laju lamun iya anak nanti bisa maca Quran nek saha nu ngajikeun mun dibayar kiai jeung santri mah atuh teu dibayar maka capek-capek benar ulah daek mang nanaeunan benar masya Allah anak orang pinter bahasa Inggris boleh Bu belajar bahasa Inggris mah 2 tahun Bapak mampu privat panggil guruna 2 tahun lancar ngomong bahasa Inggris tapi Quran 7 tahun belum tentu mampu maca kitab 7 tahun belum tentu bisa ay bahasa Inggris mah tuh gampang kula bae seutik-seutik bisa kunci lagi ayahnya teh di mah paling ngadekeun sanyo teh ya jangan ieu terodiah nyahoan ieu masya Allah Rabbana Karim bahasa ini gampang lain kira gampangkeun 2 tahun dia belajar ayat tamatna atuh gampang bahasa dog anjing cer meja anjingna meja dog cer anjingna 2 mejana 2 dog cer dog anjing pincang pedog anjing cicing ngajedog anjing naik kena balai atuh balai dog kuda good morning selamat pagi good night selamat malam goodbye selamat tinggal gujubar selamat ngojai gudai selamat ngopi atuh jaeta akur siapa pemuda ramjadah doang mantak ya pemuda kudu gareng sih kudu belajar maca Qur masjidna geus gagah nu adana kudu budak ngora iyalah pemuda konceng kene doa penerus benar iya budak ngora pan aya budak ngora nu adana kenceng semangat Allahu akbar Allahu akbar bu ada nu kieu pan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar adan mana eta adan aing congek meureun Mekah cenah adan aing got ngejengek-jengek tolol aing nu adan teu kadenge pan ari kitu mah semangat bener teu bapak-bapak nage waduh cek ibu-ibu pak ada yang adan sholat berjamaah kamas kudu gablek pol kudu gablek kais tereh mod pan aya kitu mah pan semangat wih cek aki-aki dak saha eta nu adan si Agus oh anak saha anak Mang Kemod oh ya lumayan si Kemod boga anak bisa adan aing boga inju kawinkeun bae jeung inju aing nah pan lumayan bener teh pamuda nu adan kenceng keneh sawarana bagus keneh sawarana semangatna bagus keneh mantap kudu belajar makhrajul huruf ieu mah pamuda ji adan teu tamat-tamat hayya 'alas shalah akbar cek aki-aki merasa akbar deh tadi cenah pot lieur neangan la ilaha illallah teu kepanggih Kak hei pemuda weuy kawin dong zaman now masih ngajomblo awas ya kudu budak ngora tuh nu tara rampil nu geus kolot makarunya bisi gering kudu digentosan ku budak ngora tuh leres kitu bisi keur nirisan bisi keur teu kawawa bisi keur batuk budak ngora nu tampil aki-aki ke semangat pan ka masjidna
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek aki-aki, mana peci aing? Gup. Baju aing mana? Gup. Samping aing mana? Gup. Celana aing mana? Gup. Leumpang ka masjid teu make celana. Kabeh nyangsang ditak-tak. Aku semangat ka masjid. Hei. Oi, pemuda euy. Maram jadah sia. Terus. Ya. Kudu rajin maca Qur. Nah, nu kadua ubarna hate wal kholalil batni. Kudu puasa sun. Nu katilu wa qiyamul lail hudang tipet. Nah, mun hayang urang diangkat derajat ku Gusti Allah kudu rajin salat tahaj. Hayang urang jembar rizki kudu rajin salat duh. Rizkina hayang kontan salat maid. Meunang harita keneh. Wallahu alam gede jeung leutik nama. Bari ti peuting nu kaopat ubarna hate teh ti peuting bada salat tahajud maca istig. Beres istighfar hayang teu dosa ibu ngadoa. Cenah kiai teh bisa bahasa Sunda teu bisa bahasa Arab cenah kami mah ku Sunda bae. Ya Allah Gusti dengekeun. Kieu ngadoana bunya. Bu, euy bu, dengekeun. Ya Allah Gusti hampurakeun dosa abdi, dosa ibu bapak abdi, dosa salaki abdi, dosa putra putri abdi, dosa guru-guru abdi, dosa tetangga abdi. Ya Allah hampurakeun sadaya nu karasa nu teu karasa. Parinan taufik hidayah sing resep kana ibadah, jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat. Sarolehkeun putra putri abdi ulah waka geura di mawatan ieu abdi mun can dihampura dos. Masya Allah pala hadirin sadaya. Ta terakhir minta rezeki jeung bakal ibad. Kiba ibu langsung ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah. Salaki teu usah di PHK corona ya Allah duit ya Allah duit. Listrik dicabut ya Allah geus 3 bulan teu bayar duit ya Allah duit ya Allah. Kreditan 4 bulan ya Allah abdi geus nyumput 3 kali nyumput meuni cara rape ya Allah. Jadi tagih bae ku tukang kredit ya Allah. Ngutang ka warung geus 4 warung kuduna mere ya Allah. Duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit. Geus kitu bae. Naon endah cenah kiai atuh endah kunaon kitu ya rojaku ya goniu duit tujuanana. Langsung bae ya Allah duit. Becenah teh kiai panjang teuing ngadoa kitu mah aya nu pendek aya kieu bae burung ya Allah ngarti meureun hendak sia ngadoa kitu. Nu terakhir geus ya terakhir aya keneh Kiai Burhanuddin kula rek terus ka kampung pangawinan pamarayan hampura. Nu terakhir bo aya keneh Kiai Burhanuddin dangukeun ku urang kakak kelas seperjuangan jeung kuring anjeunna mah tua ilmu, tua umur, bahkan sering diulam ku kuring geus teu asa-asa. Anjeunna sering diulam ku kuring, atuh kuring geus sering diulam ku anjeunna ku tetanggana ku anjeunna sagala. Bahkan anjeunna leuwih sering kana kuring tos sabarawang sulan boa. Taya dangukeun ku ibu insyaallah langkung manfaat amin. Nu terakhir hate keur gundah, hate keur galau. Ulah pusing, ulah nyeun status teu paruguh. Wa mujalasatus sholihin kudu daek berejengan diuk jeung jalma anu sok ahli ibad engke ka senter cahaya ilmuna ka urang insya. Nah eta tegasna kudu daek ngararaj ngaj pangguan gedena ganjaran deui ngaj. Ya diuk sajam di pangajian bari jeung teu ngarti leuwih bagus tibatan tahajud 100 rakaat. Ngaji mangenahan gek diuk ngarti unggut teu ngarti molor gitu. Pemuda ngararajinya tinggal obarna hati 5 tangges mi hape patani teruskeun tanina padagang teruskeun dagangna nu jadi pajabat teruskeun pajabatna ngan mi hape pangajian sami ngusakali kudu aya laju urang teh jeung tetangga sing ala lakur sagala bidang kabagusan kudu kararompak. Maka berkah ya kampung Sukaratu muga-muga ciri lantaran ieu teh 8 musola dihijikeun ngayakeun rajaban muga-muga ciri kadituna kompak ila yaumil kiamah. Jeung tatangga ulah aya ribut aya masalah gede jeung tatangga leutikeun aya masalah leutik beakeun ulah masalah leutik digede-gede ada masalah musyawarahkan eueuh rugi jelema nu tukang musyawarah kege bakal aya jalan kaluarna insya. Ketika musyawarah ulah jeung nafsu ngaluarkeun pendapatna teu biasa bae dengan kepala dingin engke aya hidayah ti Allah taufik amin ya rabbal
kumaha ka harti ngomong kula atuh geus aya geus ka harti mah sakit bae sebab cek guru kula ge kitu ji lamun ceramah tanya nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu ka harti can ka harti atuh geusan kumaha ka harti apa tacan cek guru kula kitu deui ji lamun tanya deui cenah nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu ka harti can encan meuning eureun kacape-cape geus sajam aing ceramah teu ka harti keneh kubalet eta otak sakitu anu kapeatur moga-moga aya manfaatna hampura ka panitia kuring mah bade teras kana mobil hapunten para kasepuhan di masjid anu di luar isim kuring teu tiasa ka masjid deui hampura Bapak DPR Bapak Lurah sakitu nu kapeatur ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.